di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak mah. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula. Hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan lagi boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah. Begitu datang ke Jidah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag punyana, barang diudag kebeneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tak barang nanya
Aki ari ieu nagara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Oke. Cak Aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona. Bener cek yana. Bisa mun hayang kapanggih, lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun Aki daek nganter kula bunga luar biasa. Ya anter. Ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si Aki. Aduh, hampura jang. Tungked Aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin. Coba pang mawahkeun ka dieu. Pang mawahkeun, cepet. Lompat. Langsung aya tungkedna di dinya cabut. Dicabut teas. Sakali teas, 2 kali teas, 3 kali teas keneh bae. Sia tungked aya-aya bae ngahesekeun ka aing, dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna. Nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat, Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap. Sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap, katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu. Didinya nyana ngahulang si Aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat. Coba ku Aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari. Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh, babacaanna kok aneh. Cek Aki-aki ente boga kesulitan naon bae, boga kesulitan naon bae, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan. Oregan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna. Lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun. Atuh pamalingan ge bisaeun, DPR ge bisaeun maca bismillah. Atuh pan wallahu alam ka dituna mah. Ya pemerintah ge aya dik ceramah maca bismillah heula, ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana? Coba, ih pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Waduh, dasar pemajikan keur maot geus maot, inget ka dinya bae nya. Berarti bener ya mah ya. Tadi di mobil gitu kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daek. Ya Allah ya Rabb. Nah, bacaan bismillah. Akhirna nanyakeun manehanna Ki, baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur? Aya. Syaratna kumaha? Syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat. Nah, engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat, penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali. Hayu, ai kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu. Diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya. Cek nu nanya teh, Tuan Ali, punya di mana? Kagetnya. Ti anu lempang deui. Kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana? Mun bahasa urang kan bahasa Arab. Itu anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali heuh. Asal ieu cekeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan. Akhirna nya nanya ka ieu ye kanu katilu. Mun ceuk urang mah ari ieu emang saha masih ieu Sidina Ali. Masyaallah cekeun. Atuh langsung ditangkep. Atuh lain bebe jati tadi. Ngisin-ngisin kula bae. Paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa. Aju ku anjeun mah bisa. Nah, ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago. Neuk hayang tarung henteu. Boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat. Tah, jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut dek dakwah teh. Ngarupa bae henteu kudu woh boros atuh ieu mah ye
iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk ulah minta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal baca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam unyana dibaca babacaan anu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu beureum sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah sekarang kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek nya maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya langsung ngagoler bae atuh kabeh bea maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas salam nunggal tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempekeun salam nunggal tidinya Sayyidina Ali ka Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana yang Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara disundatan simpen nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedae sekali 2 kali 3 kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana
dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranna naon teh Haji Pedi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon lain ya na tuh sebut. Naon? Nah. Wah ya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si uga nyaho jasanya. Naon? Aya nyaho di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, saenggeus berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung-maung, nah ieu teh abah kula. Coba supaya bisakeun ngomong, Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirnya walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat begitu lompat terus diudag, lompatlah ke Garut, ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat. Cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak. Di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang. Jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut, ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau ieu. Kadang-kadang mau nya ge sarua bae. Nah, ieu mah mau tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Saenggeus nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye, dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarak sapeting doang, ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu. Dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli ti Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat. Ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka maotlah anjeunna di luhur gunung suci godog kita tadina godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon beureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan. Atuh horenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngaranna Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah gua ge ngadeng Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 1315, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 1513 datang ke 1550 seberapa tahun ada? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di Pajajaran kamaina kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin, tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar isim kuring. Nah maka terakhir dikerjakan setelah sholat subuh dan sholat qada asar dikerjakan setelah sholat asar. Boleh ya, qada mah bebas, bayar utang mah bebas, mau jam berapa saja dipersilahkan, tidak ada makruh-makruhan.
Selanjutnya hapunten sadayana bagi abdi bade naros mun aya jalmi kacilakaan terus maot kenging bantuan ti jasa raharja eta kalebetir kah mayit apa sanes atur nuhun tama sanes ngargi tirgah mah boga manehanana nu keur hirup telah paeh dibagikeun tama bibogana geus paeh jeung jurig nomeureunna temat. Jadi lain termasuk tirkah pakai bae ongkos-ongkosna biaya jeung sajabana bagi ka dulur-dulur ngan lain tirkah mayit. Kemudian mana kiai anu dimulyakeun di sinades naon ieu teh Fatihah na nulisna bagus amat teh. Ibu abdi nuju tedamang nyaeta Ibu Halimah Tasik mudah-mudahan. Kemudian anu kukul melalui surat ini saya kula endek nanyakeun masalah umat wakaf aya tanah wakaf di tengah-tengah tanah milik orang lain. Terus tanah milik orang lainnya digusur di keduk kabeh sayeudarna tanah wakaf tah eta tanah wakaf meunang tah teu lamun dijual dek dipindahkeun dibeureikeun deui ka tanah nu sejen lantaran lamun teu dipindahkeun liwatna hese kaluhur atuh karna sayeudarna tanah wakaf eta dikeduk kabeh meunang teh mah darurat. Namun geus kos kitu ngaranna darurat tubihul mahzurat atuh pek bae dek dijual mangan ku nazirna saha pengurusna silahkan ju beulikeun deui. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin dina minggu ieu urang minggu terakhir di bulan Safar. Entak mimitian urang dina bulan Safar sakumaha biasa konatur pikeun kepentingan haul. Kaleresan haulna urang dina kaping 15 nanggalkeunana adalah minggu. Di minggu Senin Salasa Arbo Kamis Jumat Sabtu Minggu tanggal 15 Rabiul Tsani. Maretna adalah tanggal 20. Nah, jadi urang mulai dina minggu ieu ngamimitian donatur pikeun urang keneh jang urang babarengan taqarrub ruruba ka Allah melalui para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala supaya maju agama urang kenalkeun diri urang ka para nabi leuwih-leuwih ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besi salahna nabi di akhir zaman mah loba nabi-nabi kajajaden kadengena teu bagus lamun nabi lahir di Kalideres asana ngadengena getek. Aya nabi urang Lampung, aya nabi urang Garut, aya nabi urang Pangodokan. Jore jasa tama komo boro-boro nabi nu lain nabi ge jore lahir di dinya Pangodokan. Tapi atuh geus kitu bae ti baheulana tuh ya. Jadi wawuhkeun diri urang ka nabi besi aya nabi-nabi kajajaden. Mentak unggal kitab ngomentar wajib urang mere penerangan ka anak urang hiji nabi urang ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lahirna di Mekah, diutusna di Mekah, ngalih ka Madinah, pupus di Madinah. Tah kos kitu supaya anak urang apaleun bolak-balik. Mantakder ku ahli sunnah mah dikembangkeun jadi tiap bulan Maulid ngayakeun acara Maulidan jang supaya ngajelaskeun kisah-kisah ti mimiti lahir Kangjeng dugikeun ka pupus. Urang manunggeus karolot alhamdulillahirabbil alamin ti mimiti muludan baheula cukup ku asraqol ku marhaba datang ka dikembangkeun ku ceramah-ceramah bahkan nu lain ahli ceramah ge seperti artis aktor milu ilu biung di dunia ceramah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi nyahoteun ku resep da dibere amplop ka mah macam-macam pokona mah nya hiji. Kemudian atuh kenalkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh maju agama teh sabada Kangjeng teh aya penerusna ialah para khulafaur rasyidin. Kabelah dieuna diteruskeun ku para wali-wali Allah moal kuat agama mun dicekel lain ku wali. Lantaran gulak gilek bae nyekelan agama lamun lain ku wali. Wali memoal gulak gilek lantaran eueuh nu dilirik iwal ti hiji we kaagungan agama Allah Subhanahu kaluhuran jeung kategeran agama ngajak wauh ka Gusti Allah hiji be eta be telurak lirik ka sisi ka gigir aya nu nawaran jabatan embung aing mah ka Allah we aya nu nawaran harta embung hayu we urang ka Allah we aya nu nawaran berbagai macam embung aing mah ka Allah bae sakalina anslug di dunia organisasi jeung di perpolitikan nyana mangan sakadar dek ngagungkeun agama Allah ngaluhurkeun agama Allah aya kesempatan mah di negara di organisasi aya kesempatan jang li i'la'i kalimatillah daek mun lain embung bae jadi teu golak-gilek aya di mana bae lurus jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun lain wali gulak-gilek akarak ditawaran jadi tim ngagilek adu tawar Avanza apa Innova geus lain agama deui. Tawaran di organisasi posisi sakitu bagusnya lain ngaluhurkeun agama pake rerebut itu keneh di pemerintahan pake sukat sikut tujang tajong geus lain jang ngaluhurkeun agama mantak morosot agama ajur agama mun dicekel lain ku wali Allah mah nu mantak tegerna agama dicekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia supaya aya Sunan Ampel, aya Sunan Kalijaga, terus Syekh Syarif Hidayatullah, di Banten aya Syekh Maulana Hasan Nudi. Berkembanglah agama ku wali dituruskeun ku ari ku penerus-penerusna nu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entak Amerika mah terseupeun ayana bangsa Maulidan, ayana bangsa marhaba, ayana bangsa haol-haolan ki Amerika mengkecap lantarannya nama teu didenge nambai ulama ke Amerika ditambailah ulama supaya ngahancurkeun eta
diliberalkeun, dikapitaliskeun, disekulerkeun, ulah nyekelan agama nu asli. Baralik ti Amerika mulailah nyana dakwah ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan, ngabid'ahkeun haul. Kurang puas keneh tambai ke Amerika dibuatlah JIL, jaringan Islam liberal. Dikembangkanlah di dia ku Fahrul, kemudian terus dikembangkan di dia ku Nur Khalis jeung saderetanana dicecer melalui Muhammadiyah, melalui Islam Jamaah, melalui PKS jeung sajabana. Kitu sejarahna. Si Fahrul mimiti nama teh bisi aya ngaran Fahrul Tajong habek eta mimiti nama panggil ke Amerika. Kitu sejarahna. Lantang unggal negara, unggal daerah, terutama Indonesia nu kudu dihancurkeun lantaran kental dengan kitu kesunianana. Atuh dakwah di Cikupa nu ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan. Di Balaraja, di perumahan-perumahan. Wah, luar biasa. Asup ke Pasar Kemis, ditikem kurang Pasar Kemis. Dia tampiling di Pasar Kemis lain lalagaan. Terbirit-birit baliknya daga itu ke Brebes. Alhamdulillah sakitunya na pohara jasa ngaantikeun maulidan jeung ngaantikeun haul makin berjamur. Meureun karomah wali hararudang. Hararudang boro-boro anu harirup nu pae ge di Tanjung Priuk acak-acakan. Karomah lamun geus hudang sing hajat. Emang kumaha gitu aya bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman urang mah kuari urang geus mengenal insyaallah lah moal robah, mudah-mudahan urang diberi kuat teger iman urang ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung percaya ka karomahna para wali-wali Allah. Sebab urang aya nu ngadidik di luhurna nu ararasi keneh. Maot urang kabehan pasti bakal mararaot. Cel anak urang incu urang nu eueuh ngadidik wali Allah. Solihin geus pararae. Kamari ge haja solihin di ditu pae hiji. Seueuh nu ngadidik tah. Teu nyahoeun aya ge bangsa jaringan Islam liberal. Bangsa kapitalis wungkul nu kos kararitu. Anu nyana menuhankan materi nu ulah resep ka Al-Qur'anul Karim. Timbul engke ti anyak incu urang dimimiti ku ari di SD na geus diliberalkeun, geus dikapitaliskeun budayana, tumbuh engke SMP na SMA na sementara wali Allah geus arareueuh nu ngadidik. Pikumaheun ka hareupna. Mata wauhkeun anak urang jeung incu urang ka wali supaya nyahoeun bahwa di dunia teh horeng aya wali. Ulah diwauhkeun ka bangsa profil-profil tolol, profil-profil Yahudi, profil-profil Nasrani, profil-profil nu bangsa bararejag nu kos karari itu mah ditolol-tololkeun. Ditayangkeun di televisi. Bimimiti Batman-na, Superman-na, datang ke Power Ranger-na dan lain sebagainya. Wow, budak leutik teh geus ngarobrolna nu kos kitu bae lantaran pertama dididikna ku Yahudi, langsung ka jero hatena tet ararasup. Wow, ngomongna ge budak leutik, waduh, lamun aya Super Ranger mah, wah Power Ranger nu karona teh karar itu teh. Kolot geus teu nyaraon, budak sia ngomong naon? Nyarahun koreng geus perubahan, dididik ku Superman bisa hiber, dididik baheula mah atuh eueuh nu kos karit tak kuari teh nyahoeun ayana sosok ulama nu bener nu mana, profil ulama anu lurus nu mana, profil wali teh nu kos kumaha tah kajen teuing kunyana dibid'ah-bid'ahkeun ge ka kula geus datang sabaraha urang nu ngabidah-bidahkeun carekan ku aing sia imah aing ieu
mabur sia ka ditu naon ieu kahareupna pikumahan sementara ieu Nasrani jeung Yahudi terus-terusan mantak ka urang gade dek datang Hisam du diwali-wali ti Libanon ka Amerika sok ditayangkeun di televisi mancanagara dunia nyana profil seorang torikoh kelas internasional asli urang Libanon cicing di Amerika eta mah buatan Amerika untuk mengaburkan wali-wali nu asli jeung torikoh nu asli ulah katipu sing hade mendak mun teu boga jalur-jalurna bakal katipu tanyakeun silsilahna ti mana trek salah lain janggotna kajenting datang ka taneuh lain nyana bisa hiber tetep bae lain sihir kitu bae boga jalur tersendiri tetesan langsung ti Kangjeng Nabi moal kaliru nu asli mah tak kajenting urang Libanon kajenting urang Turki kajenting urang Amerika lamun asli kanyahoan lain asli kajenting udeng-udengna segede godag nyaho godag sia makanya obrak-abrik godag lain bae tetep bae dirangkul kemudian pelukan jeung SBY pelukan 1000 kali pelukan nu nyahoeun ulama Indonesia lain bae Jawa Timur Jawa Tengah nyahon lain torikoh asli sehingga ada besi berkembang di Tangerang kula didatangan kadi supaya datang mesilahkeun tapi ngembangkeun kos gitu awas dek pengajian di pendopo kula supaya hadir berdampingan jeung manehanana dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota embung aing embung apa alasannya embung bae geus pokona teu nyahoeun setelah diteliti trek pengkaburan kaburnya di Libanon diusir ku urang Libanon mendak mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah tuh aya nu zikir di mana ieu Cirebon mana silsilahna ieu hasilna kumaha ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin lain kitu torekoh mah lain ditawauh jeung jin lain aya deui tek ieu mana ieu mah teh anu nyanding ke Tuan Syekh Abdul Qadir ai mah nya Tuan Syekh Abdul Qadir nyanding kitu mah ngaranna kos itu begenderuah tuh macem-macem zikir di orang sing hade besikat tipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah anti dunia anti makhluk anti materi anti nafsu hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patennya nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Abu Bakar Siddiq dua jalur tek teu bisa diganggu gugat aya lain kanyahoan kitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng tetep bae sadajan loba nu ngadompleng loba nu ngadompleng tetep bae emas mah tetep emas barlen mah tetep barlen bae mantak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah maksud muktamar thariqah teh endek lain dek nanaon endek mengantisipasi thariqah anu ghair mu'tabarah besi aya thariqah ghair mu'tabarah adu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah dibuatlah muktamar thariqah sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan cuman atuh sekedar ketua baik bagus jangan mengecek muktabaroh jeung ghair muktabaroh mantap di urang insyaallah minggu kamari dulu dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal undangan pertama lantaran TBB Jaka kula karat ngomong langnya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih kedua kali teu kapanggih nah haja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil kaditu alhamdulillah malah ngobrol panjang malah kitu ramah jeung sajabana naynyana nga insyaallah bakal hadir di hawal urang geus teu kudu ngomong nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayah
di Bandung sakitu ambalayahna ieu mah asal neuleuh beungeut na bae ieu lah beungeut jelema nu tilok hees ti peuting sakitu we cek urang Cikupa aja aya aki aing tilok hees cenah batuk bae tapi tah mah gering tah mah tilok hees nah ieu mentek aya deui anu nawaran ti Kalimantan aya nu nawaran besi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan sarua ti lokal luar bae geus embungeun nya naon tapi muridna loba nu jadi ulama ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nya nama teu serab neuleuh masjid bahkan disumbang kunyana disumbang ku Kristen mah ditahieun masjid teh disumbang nya nama teu seetik-etik acan silau ka masjid gede mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama tapi pasantren yayasan pasantren Koskararieun nya gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah di pondok pasantren kos kieu mendak trek digeser ku nyana supaya ulah kumaha ieu dengan caranya neuleuh masjid jangan nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau seetik-etik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid tapi pondok pasantren ieu gergeteun jasa aja aing mah nyeun gerget nyana bae geus pokona mah hendak aya jelema Islam gergeteun ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh tah kos kitu da ieu wari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakumaha biasa saikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang kawali Allah anak incu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen mah urang bae nu sejen-sejen anu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus teu kudu ieu mah urang bae babarengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasimpulanna mah sakadarnya obe dugi ka deungeut ieu insyaallah tinggal kumaha kersani Gusti ka dituna apakah waktuna nyana atuh ku Allah diizinan sehat ya jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haul oge terus dugikeun ka tambah-tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haul urang teu hebat ngomongna asal diuk bae doa cukup komo bari jeung nyana nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos karar itu moal nyana mah paling ge nyarita-nyaritakeun zikir nyaritakeun ma'rifat nu kos karar itu bae sebab dunia nu aya di hatena eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hatena minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat berarti ayeuna minggu Senin Salasa Rebo eta rebona dina akhir bulan Safar ngaranna Rebo Wakasa faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin ba'dul arifin ti ahli kasyaf nyari tanjuna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat tiap tahun jang satauneun eta adalah 320.000 balai diturunkan 320 balai yakni penyakit
diturunkeun ku Gusti Allah sakaligus wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Malam Rabu etalah tadi turunkeun ku Gusti Allah sakaligus tek jang sataun. Engke anu jang bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun ditendeng di langit kahiji eta 320 balai. Jang satauneun cengcelengan. Jadi atuh fayakunu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat da pang bahayana poe dina sataun poe rebo eta tah rebo kasar rebo akhir dina bulan Safar pilingan kitu antisipasina taqarrub para ba'dul arifin ka Gusti Allah jaeta dengan kasafna dibere aya faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sajalema nu salat dina poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihah surata idza a'tayna kal kautsar 17 marrah dan selanjutnya ngan urang mah teu kudu. Jadi urang mah teu kudu salat, urang mah geus teu kudu. Atuh emang kayang nah. Diulangkeun mah pas jasa atuh. Aduh. Ieu mah khusus di ba'dul arifin ka ba'dul arifin sebab moal bisa cara nah geus jalain jang umum jang khusus bae. Jang umum teu kudu malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngageunggeurekeun ge ulah. Bisi aya urang lembur ustad ngajakan salat terbo kasar ulah urang. Ulah milu ngan ngageunggeurekeun ulah antepkeun nyana-nyana urang-urang ngageunggeurekeun ulah milu ge ulah binah hukumna jang umum kecuali jang khusus aya cara-cara tersendiri doa nama teu naon keur geus difotokopi doa na teh Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizu zalat li izzatika jami'u khalqika ifini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisairil hazani wa akhihi wa jadihi wa abi wa ummi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu bihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa wasami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa na eta ajunyin salalim ba'da subuhna yin salalim azimah nah mun azimah nama silahkeun ka para kiai ustad nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta heula. Baheula geus difotokopi doana jeung salalimna ngan ku ari mun ditanya di mana teh fotokopian wallahu a'lam. Geus teu nyararaho deui. Boro-boro anu ngaji denge dan kilang ditulis ge neundeuna di mana meureun. Sakitu ge ditulis. Komo nu ngaji denge doang mah geus salsup asal asup ti katuh kaluar ti kenca, asup ti katuh kaluar ti kenca. Oh masalah sakitu. Pokokna mah ngaji ngorot-ngorot dosa gitu bae geus. Komo nu geus kolot mah boro-boro nu geus kolot nu ngora keneh ge para rohwan bae. Komo haju loba nonton TV mah. Kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabaraha meureun ilmu nu nganceng eta. Ngaranceng ilmu sakali jeung surat ngaranceng geus teu karasa insyaallah. Nah ieu jadi rebo isuk rebo wekasan ba'da subuhna eta engke nulis salalim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus qala rabbir salalim ngaran aya azimahna nu geus baheula teh eta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun caina ke ka sumur-sumurkeun ka kulah ka mana terutama nginum urang heula ti heula tah kitulah dina rebo wekasan dina rebo isuk ulah waka ka mana heula mun memeh nginum eta
jangsa tauneun eta supaya urang ulah kakenaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam Rebo eta. Urang nuluykeun pangawasan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwiha lam taskut sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaidna usaha ka Jakarta sarwiti sorangan di imah aju di jero keur salaki nya sarwiti ziarah ka dulur sarwiti ziarah ka indung bapa sarwiti ziarah ka tatangga nu kudu didatangan aya kepentingan nu kudu didatangan ta eta model ngalayan nu gering aya nu maot takziahan ta eta nya sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama yakni ngaziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapana atawa nyana ngalayan nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur wajib bae ki Zaid mere napaka. Wal azaru ala nafaqata li sogiratin Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti urang Cikupa kabenerannya sarwiti nate ieu adalah umurna kakarak 7 tahun aya awakna marada gede ngan umurna kakarak 7 tahun jadi Ki Zaid kawin ka nyi sarwiti teh disebutna kawin gantung. Aya hubungan meureun antara Bapak Ki Zaid jeung Bapak Sarwiti teh kulantaran aya hubungan nu erat cak Bapak Nyi Sarwiti geus bae urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun. Abe pertalian urang lanjut yuk. Cak Bapak Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah atuh leutik kajeun urang kawin gantung bae. Oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid nama umurna 35 tahun. Ari Nyi Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohara ya. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak iya begitu dikawinkeun. Oh masalah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah dipandian di roskam. Sakumaha kuda. Bandian di jero kamar biasa bae. Mandian budak atuh ngaranna ge. Jalan ketek teh nyawan salakina tuh budak karena gitu. Geus masalah tak kos kitu. Ngan kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba kakarak 7 tahun di sarean. Asana bahaya ieu mah. Komo Ki Zaid umur 35 tahun mah. Aju pernah di Arab deui beneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuateun berarti kuari Ki Zaid gabogaan pamajikan budak can ditamkin, can dijima. Nu jadi masalah, ieu wajib napakah apa henteu? Zaid boga pamajikan sarwiti, budak kene ai Ki Zaid nama dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditamkin, can dialep suka. Ta ieu keputusanana nurutkeun ceuk kaul Azhar, alla nafaqata li sogiratin, teu wajib napakah lantaran pamajikanana budak kene. Mantak ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadid ieu can wajib napakah lamun cek kaul qadimah geus wajib napakah lantaran nurutkeun cek kaul qadimah asal akad bae geus wajib napakah tapi lamun cek kaul jadid lain sakadar akad mah can ngawajibkeun napakah tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna yakni tamkinna ngalep sukana. Nah kulantaran can bisa dialep suka cek kaul jadid can wajib napakah cek kaul qadim geus wajib napakah. Ta'arud antara pendapat Syafi'i keneh antara jadid jeung qadimna
idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laysa mazhabi di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid maka kaul qadim laysa mazhabi mantak wallazi yu'malu wal jadid nu diamalkeun adalah kaul jadid kasimpulanana zaid teu wajib kana pakahan pamajikan dan ngaran sarwiti lantaran pamajikanana leutik keneh kuari dibalikeun kumaha lamun nya sarwitina umurna 20 tahun lai Ki Zaid umurna kakarak ge 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina ai nya sarwitina mah geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagala rangda beeng serat berarti geus hayangeun jasa geus jongsrong jasangan kulantaran nurut ka indung bapa nate mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina aya hubungan antara bapa jeung bapa maka dikawinkeun nya sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak ge 8-9 tahun berarti nya sarwitina dewasa ai Ki Zaid nama budak nu jadi masalah kuari napakana wajib apa henteu gitu. Mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa. Moal bisa Hansip paling nya ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah. Parkir ge mun rokok. Rokok balik nya mah. Tah iku bae wa anha tajibu likabiratin ala saghirin. Sanjana apakah wajib pikeun sarwiti nu dewasa ada sogirin kewajiban kasalaki Zaid nu leutik keneh beda jeung tadi Ki Zaid leutik keneh umur 8-9 tahun kuari dikawinkeun ka nya sarwiti umur 20 tahun ta eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan nya sarwiti can bisa bae kajen kukumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milih bae sarwiti teh kumaha cenah geus teu nu jelas can bisaeun ta eta tetep wajib napakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan ieu sarwitina ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas magrib bubuka asal tas magrib bubuka atuh eta mah henteu teh Ki Zaid eta mah okos anu peluh bae sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kabeneran tabrakan terganggu sarafna anu kazakarna peluh eta teh pan ai nya sarwitina mah atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali ge los ki sarwiti ngan Ki Zaid peluh ta eta teh wajib bae napakah sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napakah ongkoh aduh pangjore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak Iki Ruslan dina kitab nikmatud dunya salasa nikmat dunya aya 3 naumun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmatud dunya salasun nikmat dunya aya 3 paltu tabal namun waku bladun wae kalau zakar hiji nikmat dunia anu terus bakal ke akhirat hiji sare di akhirat geng ke di surga aya hees sare ngeunaheun sare teh nu lesu udang sare jadi gerak aya di naon gitu ngaranna seger 2 nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras gitu kene nyium pamajikan urang ge lamun teu bau pamajikan laga beneran can mandi mah barang diamban ku urang jai mah sia mah bau kadal tetep bae teu senang ta nu katiluna mah idkhalu zakar ngasupkeun zakar ge ulah saasup-asupna eta nikmat dunia 3 nu bakal kabawang ke akhirat di akhirat ge eta mah aya tanu di dunia di akhirat diturunkeun ka dunia eta 3 eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta
ceki soleh teh mah tuh paeh mah bahaya. Paeh listrik paeh, mobil paeh dorong. Ini bahaya lamun eta nu paeh. Masya Allah. Jadi berarti dua masalah. Nomor kahiji lamun Ki Zaid dikawinkeun ka hiji awewe ngaran Sarwiti, Ki Zaidna dewasa ngan aya awewena budak, can siapkeun ditamkin, can masrahkeun diri jak encan boga kahayang, teu wajib napakah tamah lantaran can tamkin. Encan tamkinna aya di Nyi Sarwiti tamah panyakitna. Hartina panyegahna kuari dibalikeun Ki Zaidna budak kawin ka Nyi Sarwiti dewasa, ta eta mah Nyi Sarwiti mah geus siapeun jasa ta eta ngan Ki Zaidna anu barana budak keneh, maka wajib napakah ta mah. Kumaha lamun aya awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki, Ki Sarwiti teh yang munggah haji keukeuh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui. Ai Ki Zaid na mambungeun wakaeun ka Mekah bahkan ngalarang ka Nyi Sarwiti ulah wakang ke bae. Engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kunaon aing masih naik kapal na masih ragang. Heuh, jabatur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh jasa saralamet. Embung we pokona mah aing mah ajen kuku mah ge mun aya kapal laut deui aing mah endeuh. Boh atuh tah mah iraha, milu bae jeung kapal dagang. Mul pakana mah ulah bae geus. Ki Nyi Sarwiti teh diulah ka Mekah teh tah diulah ku Ki Zaid. Tapi tetep bae Nyi Sarwiti teh maksa bae. Wa ihramuha bihajin aw umratin bila idnin nusuzun. Eta Nyi Sarwiti ihram haji, ihram umroh tanpa aya izin ti Ki Zaid sebagai salakina nusuk teu wajib napakah. Ieu keur carita di Mekah, ya ikhrajuha bihaji urang Mekah, kuari hayang ka Mekah, hayang ihram gitu urang Mekah keneh, di imahna di Mekah. Kuari Nyi Sarwiti bebeja deuk ihram haji teu diizinan ku salakina. Eta teh begitu keluar ti imah nusus, begitu keluar ti imah nusus. Ai di urang mah di Indonesia Nyi Sarwiti hayang ka Mekah munggah haji teu diizinan ku salakina, tak eta teh doraka meleg-meleg. Bisa bae awe mah izin salaki mah. Deuk umroh, deuk haji bila iznin nususun ilam yamlik tahlilaha, mun teu ngamilik kana ngahalalkeun pamajikanana. Yakni nyana ngalaksanakeun hajina, umrohna, ihram nu wajib kecuali mun dimilik tahlilna. Hartina dimilik tahlilna teh bisa dibatalkeun. Nyi Sarwiti geus ihramna ihram sunah, kemudian ku Ki Zaid diulah. Mun keluar bae nusus kulantaran ieu mah deuk sakadar itu sunah doang, maka diulahkeun. Meunang tadi diulahkeun teh bisa ditalikeun, dibatalkeun. Salila can kaluar atuh teu nusus, geus kaluar mah nusus bae. Gedekeun saeutik pisan. Hah? Oh. Sebelum enggak sangka Allah karim. Beneran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduhna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan-pertandingan
supaya ketingali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun nabi dibere mujizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah besi ditelu. Jah, tuh kayak ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Allahumma ya qadiyal hajat. Siapa amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat, malaikat tega dampingi orang, mantap, orang teh ya, orang segede orang, kadang-kadang sok aya aneh, kumaha aneh nak? Anehnya kadang-kadang orang si penting anu najong. Itu teh maksudna mah eta teh tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, ai hampura cek aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus hudang data jam sabaraha? Jam 2. Deuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Bodoh pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, eueuh deui wiridan mah sholawat. Kakula sok anu maksa mantau wiridan-wiridan nu jetu sholawat. Datang keluar, mah dibere sholawat di bae cek geuna. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot, sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Beda sholawat teh ngomong jeung babaturanna. Ieu sholawat di. Hayang naon atuh sia hayang naon? Nah, urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak-cacak eueuh bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca sholawat, kakarak di jero hate ngagelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian. Eusi teh eusi ma'rifatullah.
nu mawa wani nu mawa teges anu mawa lesang maripat ngomong eta kapan lamun henteu maripat mah teu lesang aya hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh atuh teu bener kumaha aja sih makara itu itu kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik ka imah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Pon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengena ge lain deui saya teh si mana si anu ngadiran sa kiai naon tuh kampanye nyatakeun naon tuh kiai kos kitu ieu tuh mulai heuy eta teh kiai pinter teh pinter tinggal pinter ngundang gitu ngajakan ke partai beres sama kiai ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko nya na meungeun dibere duit aing tuh nu mantak babagi po datuh ya gara-gara sampai ke leti kos kiai ya aduh Masya Allah katara aya muatan mah urang ngadengekeun ya ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai inu hajat muludan rajaban antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah sok ngadengekeun gua teu kebal haju bae muatan katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek oh geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likuli makom makol likuli medan rijal oh aya muktado nganyahoan kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang mah teh nyaho pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mantak resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu mantak ngaji lun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan
nyawan muatan NU muatanana partai muatanana itu pilkada pilgub aduh bakal kanyawan nah tina muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga tak kula geus dibere embung muatan gitu teh ngaji bae ngeunaheun sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk los sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusun ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadekeun elos berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae yuk ngajina yuk didinya mah didinya di Cilogon urang jauh cenah abe babari balik atuh elos emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho manu tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bongeng lah mung sasalaman cenah teh poing carakan malulu itu gua ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jai mah direkam ge embung tiba lagi ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegerteupeun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaatna mah tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah entek eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah ka bupati deket ka gubernur deket komorano karno pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sampai kerkos jadi kieu ya tah atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.